Asa kabita ningali cipak di tukang dagang. Cus urang nyen besti. Pangatkeun regepkeun lalajoan nepi ka anggeus. Asupkeun aci saparapa. Tambahan tarigu 3 sendok atawa 4 sendok ge teu nanaon besti. Geus kitu bumbuna mah biasa we bawang putih bubuk. Sabungkus we asupkeun kabeh ngarah seungit. Asupkeun deui bumbu sedap sabungkus. Uyahna mah saeutik we ngarah teu asin teuing. Galokeun heula sing rata saacan dicaian teh. Geus rata asupkeun cai ngagolak saeutik omat tong jang jijorolo. Adonan sing nepikeun ka kalis besti. Tapi kudu rada semu leuleus-leuleus lah tong heuras teuing tadi ge ieu abi heuras teuing besti. Geus kitu citak nama biasa we buleud-buleud leutik sagede kaleci deplekeun buleud-buleud deui deplekeun deui. Nah deplekeun nama bisa dina dampaleungeun oge besti. Pokona mah carita nama ieu teh geus angeus di buleud-buleud di deple-deple. Ayeuna urang gorengkeun minyakna kudu minyak tiis omat besti. Nah goreng nu kieu mah minyakna saeutik oge teu nanaon besti. Da bakal asak tuh tinggal ditamrukeun ieu oge. Geus rada kira-kira rada garing saeutik galah galeh gulah galeh. Lila-lila mararisah we. Seuneu seuneu we besti digulah galeh nepikeun ka kararembung tuh tingali. Aya nu beukah anu henteu teh nu beukah mah menikot nepi ka kopong tuh tingali alus besti. Tah geus kieu mah rek dipurulkan atom jeung bubuk cabe ge ngeunah besti. Tapi abi mah yang digoang cek yang teh ngarenos bawang bodas jeung cengek tuluy digorengkeun. Geus asak bumbuna caian saeutik tuluy dibumbuan deui ku atom jeung gula. Sakirana geus asak bumbuna brus we asupkeun eta cipakna. Gulah galeh tambahan bawang daun sing loba besti ngarah seungi. Mun rek di daun jerukan ge teu nanaon besti leuwih ngeunah. Tuh geus asak geuningan besti urang asahan heula cikan. Sok geura cobaan ieu nu rek dagang cipak digoang kieu ngeunah. Da intina mah aci-aci keneh nya sabenerna mah ieu teh sarupaning cimol sarupaning cireng we. Kan beda-beda bentuk ari cireng badag ari ieu leutik.